Everybody you hands up, hands up. Everybody you hands up, hands up. Get up, get, hands up, hands up. Wow, Imam. Masa hari itu guys? Hai, Asarudin. Kita tuan, mana apa tuh? Akhirnya ketemu lagi. Oh iya. Ayo nama ayah nu berbeda nih. Dungu dan. Ayo nu berbeda. Upami ti video anu kamari-kamari mah artisna teu aya. Ayo nama urang kadongkawan artis. Juara hiji teh. Imam teh kelas 10. Ini Pak Satu. Betul Nabu Siti. Tang kan beatboxnya, beatbox kreasi beatbox. Ya. Ibu mereka ngapa satunya dari dina lagu mah kan aya namanya disebutnya teh. Ya, aya awal, aya rap, ari dina beatbox. Sami. Naon cenah coba caritakeun bagian-bagian beatbox teh aya naon we cenah? Bagian beatbox ada intro, drops, dan suara juga ada. Ada kunci-kunci juga, kunci-kunci beatbox seperti gitar. Gitar kan ada kunci D. Jadi itu sagawaya. Iya. Dikit mah beda cuma sagawaya gini ya. Oh gitu. Kamari teh Imam teh juara hijinya aduh ya. Orang Samajar dong. Dah bang. juara hiji. Kamari teh selalu jadi sekitar ibu. Imam teh pintar cenah, lain pintar. Pintar naon pintar masih ngahirupkeun suasana. Oke. Jadi orang teh kan nu nonton teh si Imam rek naonnya sugan teh kitu ade hungkulnya pasti aya kejutan-kejutan. Penampilan teh. Aya ieu kayaknya aya entosnya kan dina video anu satu acara aya jaringannya aya saha Haryanto Sahril Abo sareng Jawir cenah cek Imam teh mah. Nah jadi pintar nyandak, pintar ngahirupkeun suasana, pintar milih Pendamping. pintar nunjuk. Nah sih eta teh kumaha emang di konsep atau ngadadak eta milih Haryanto jeung Abo atau emang sok latihan jeung Haryanto jeung Abo? Dadakan banget pisan. Dadakan. Jadi eta kumaha siap milih Haryanto? Cuman latihan 10 menit. Wow. Oh, pas final. Jadi kamarina kan diumumkan 10 besar gitu. Itu cuman lihat video YouTube, lihat si Neil. Yang biasa di searchingnya Neil. Oh langsung main habat kepikiran Abo jeung Jawir. Kan ada punya pikiran. Oh batin guys, ikatan batin. Jadi pas tenyangka rek nyandak Sahril jeung Abo. Mohon Bu. Jadi kan Jawi Sahril jeung Abo, Sahril jeung Jawir jeung Haryanto. Kan ari Haryanto mah dance teh Haryanto teh atau goyang ubur-ubur. Goyang nanti kedang-kedang. Ingin ku teriak, ingin ku Jadi emang wajah dangdut Jawirnya. Iya. Gimana sih Sahril dance terus Imam jika nunggu Imam teh power mana gitu. Sok anu bade diteruskan sebagai kakak kelas guys.
Lama dulu. Enggak sih, bagus. Salah ngomong. Bagus ya. Saya hanya apa sih yang membuat Imam tertarik dalam beatbox? Membuat tertarik. Emang karya seni musik itu bukan hanya dari sebuah alat gitar saja, tapi bisa dengan mulut juga. Jadi berbagai-nya. Jadi kumaha ya, anu bisa beatbox mah kurangna teh keren nya. Iya, betul. Terus aja. Boom sepak. Hari eta mah Imam bertiasa beatbox gitu awalnya kumaha resep nonton video atau emang aya orang terinspirasi dari siapa atau latihan sok jeung saha? Cuman mendengar dari teman. Jadinya timbul ketertarikan gitu. Ketertarikan, belajar kunci dasar BTK. Oh my god, ibu bisa benar. Ibu dong. Komo ibu tuh bisa. Tak ayeuna ti Imam beuneunan aya pesen teh sih kanggo anu resep itu atau mulai tertarik karena beatbox. Beatbox tuh bener tuh ngomongna. Gitu ya, beatbox. Beat. Ya buat teman-teman mah yang mau beatbox ya boleh saja minta sebuah solusi atau minta sebuah kunci beatbox BTK, terus beatbox sirine, suara trompet robot bisa. Terus ada lagi yang unik, suara minum bisa boleh. Oh iya, tinggal tanyain aja ke saya gitu ya. Sombong amat. Jadi cenah anu nasi mulai tertarik karena Beatbox. Si salah ibu ngomongna. Nu mulai tertarik karena eta cenahnya hayu saur Imam urang diajar sasarengan. Yang penting hayu meluncur. Nu penting hayu. Oke bosku. Nu penting hayu, cenah hayu heula. Entas angkat mah nya kumaha we tos da. Iya, angkut. Terus naon deui? Dan Tanya Dari eta kumaha anu cenah aya lagu ieu ge anu kikituan nanti lagu. Oh, kira ayeuna. Kikituan ini. aya teh kumaha emang sempat kepikiran atau ngedadak kayak dadakan Bu yang latihan 10 menit sama Eta Jawa teh. ya Bu. Jadi timbul ti Imam sendiri atau emang Jawi masih Mam ini Itu semua timbul dari Imam. Abi Bu. Aku mah penasaran, emang kan telah lajo. Cuma anu viral teh lagu viral versi beatboxna. Coba aya. Dan BTK-an ya Ban. Dan, Oh, langsung Ramda. Ya kan bila teh Imam teh Trio. iya sanes Imam Solo Imam teh trio sama Mustafa ya Mustafa sama Ramdan Bu. Ramdan yang dasarnya duka kunaon ya teh emang Ada kayak halangan. Jadi teh pas itu teh radang tenggorokan jadi sakit gitu. terus udah nama kan ente gugur da atuh pasanganana tapi da emang melihat potensi gitu lebar Imam soalnya kan Tapi masih penasaran sih kan abi nembean kan ketemu Imam di hayang bisa gitu ngadangu beatbox deui Oh, gitu. Beatbox. kan bisa di awal kan Skill. Skill ya, skill. oh my god kayak Oh. Next. karena yang ibu numpa tuh bisa Oke guys, sekarang mungkin Imam kali ya sama Ramdan. Jeng Ramdan. Bere challenge ka Ibu Dini sareng ka Teteh Dini. aduh Sareng ka Amalia Teguh. Ayo Bno, bade challenge 10 menit bisa beatbox. Nah, beatbox teh mah kudu didasari kunaon? Didasari dengan bismillah. Dengan bismillah. Ada kunci beatbox BTK dasar dulu. Ya. BTK. Yang pertama sebutkan B. B. Oke. Yang malah mau kedua backtrack guys banyak Pasti bakal beat. kedua kunci T. Didorong terus T atau C, tapi? T. Nah, itu kunci T, kemudian kunci K. kemudian
BTK, TBTK, mam. Oke. Buru aku di sana. Pokoknya mah tong hilap. Like. Like share ya Allah share biar semua orang Subscribe guys. tahu. Gitu. Oh nyanyi. Belum setak. Tak itu badannya resep Iya tah. nonton cari inspirasi dipelajari. Jika ibu kan di kelas ibu pernah nyarios lamun resep karena sajak, resep karena puisi, bacaan heula karya batur, oke pasti secara tidak sadar pasti bakal orang bisa nulis sajak atau puisi. Mangan saukur meun video buat inspirasi, Buat suran-suran aja. umumnya kangge sadayana khususnya kangge santri-santri Al-Jauhari Jauhari. gitu panginten da nya insyaallah lah mudah-mudahan non sih aya manfaatna nya jadi henteu ngasa ukur gaje tapi mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Oke semuanya anu masih SMP mangga diangkas di MA Al-Jauhari pendaftaran aku. Sareng abi oge. Mau udah purna nanti ya. Hendak sareng ibu sareng imam ya. Mohon diantos loh. Antas mungkin. Diajar bung setak sih. Bung setak. Jeung ibu mah urang diajar nyarios teh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.